juri gue bilang itu Rasulullah Salatullah. Pekat. Salatullah Salamullah Naon cewek? Macam buru gitu we. Udah kletik teh aya het. Mana teh? Di kadi tuh orang udah ya. Ayo buru. Jelema ini ka mana? Ini ka mana? Hei, John, kemana John? Kami ini enggak, ini kemana? Haji lah, budak-budak udah gede gitu. Penting baik. Anak kemana mana? Balik ada mas di warung sini. Kado jurang. Mau nya kalau bijakan budak semua tenang sama. Balik itu. Balik ya. Balik. Ya lah. Oh ya. Cek orang tadi. Ya. Budak udah gede. Abunan atuh we. Sorry. Mana budak leutik teh? Biar ka dieu. Udah kurang tadi. Oh, ini Aya ya budak teh. warung meureun ka warung. Itu si Ban. Udah kok barang gua lah gitu gua. Balik deui ya. Bobok kepanggilnya budak teh dah barang kami kepang Bukan. Si bom di jailan. Wah, Salah pot pecat itu ke sari. budak leutik eta. Coba orang. Sebenarnya ngelejet. Ya, kayaknya main sama Cesna kemarin mah. Oh ya. Gua mah cek urang itu wau. Kata mah Cesna. Budak tengil dah katanya. Undang kok atuh simiskar utan amokeun bisa simiskar tah. Bom dinya amokeun bah. Jadi ya kan lah. Udah gua nih dia pas balik deui dah budak eta mah. Nah, imana bae ditu. Ayo ka ditu mah mana pasti ka warung. Bang, gue ka mana eta? kali itu Ka saung sarwa dengan budak ieu teh. udah politik ulun batangga Ayo. Itu ban cenah macana mah empat eta ya senang pecatnya. Pom, naik ke Cibom teh jailan ya, budak teh. Oh iya, budak leutik eta. Nah, Naon jailan kumaha? oh biasa jailan soalna pecat teh. Teh. Kudet gitu Depan budak teh kan mah tangnya budak leutik teh. Mana dah si bentuk kamari mah sare we. Wah, jerawan Heun. Tah jalan tah. Bom, mana coba bom, namanya bom. Alus dia senawa nama. Bom, naon tah? Di jailan tersare dia baru kan. Budak leutik teh lain. Duaan ya nama make kumpul saurang. Tinggi saat kan Nah, tadi urang si Aweng udah budak leutik teh gue tadi tukeun bom. genit. Oke, balik Balik masih balik deui. Heeh. Pegat di dieu. Kesopan eta budak. Urang hari teh nya we nya kertiluan di budak-budak kalakah nongengan gitu kan tah. Sarua ieu tewak mana Tongengan tidak dua. gantian senal Heeh, ge dan Tah tah. Salamullah. sadang tah. Dikumaha beunang bom. Aya senal ieu. Otek wae. Banges ganti deui. Aya het datang di sana ya. Duaan pasti. Nah deui nya.
Hop, pulang mah ka kira aja. Mana? Kira aja, ada aja. Oh, mana bodat? Jeroan sugan. Kita malam Jumat. Ada yang ngantarkan si bom-bom mungkul merenya. Itu orang bekasnya di dia gua udah lah. Boman. Ada mau baturana, mau baturana. Baturana. Assalamualaikum. Salam. Oh, bos Aisyah penan es pilu gitu. Naon ya? Surah-suri sorangan. Terbunga we orang. Ngomong ada kieu ih. Kasihannya. Perkenalnya mah. Keren keri ya. Daun singkong 3 juga kan. Tahun di Sulawesi. Nya. Nya. Kenawan di daya. Nganu kan budak leutik tah. Duaan Tengah, teh hiji tah. Jadi mah kan tadi mah kesorangan manehna. Duaan. Duaan aja lah si bom-bom mah. Mau ngejairan Mau balas. bukan kan pegat kuat diganti itu. Pegatnya pegat hitam bos anyar itu. Ih, Ini mana pun susurian wae, Gus. itu bunga itu mana? Sekarang beres Mana ngaji. mah CS ieu teh kalau ka bunganya. Eta harus deh ini. Meuli atuh orang gitu kamari pas hal pecah tuh. Ting saha Saya mah minuan mah bukan dak leutik mah tah. Kang Raseri mana penarangan atuh Oke, kalau pasti ka warung mana nama di Dita. laut orang kepangi langsung di teh kamar gerek di udang teh ka udang keburu air cenah dia ditanggeun make rapia we. Oh nya. Oh kebangsan eta budak leutik tah Mah ya soranya. Jadi sunana deui hit. Mabal da hujan mabal ya. Kalau ini mah di ditu, ini pas ka ditu balik deui. Tadi nempo teh budakna Adi tuh kan pasti ke warung, nggak jam sakim mana enak kau tapi kita ke warung. pasti mau balas nah eta. Dah, Eta jangan lagi sorangannya. itu tadi mah sorangan, bom. Ayo benang. Weh waktu itu orang balik ke weh nak. Intinya orang ka dieu balik lah. Mau pira tuh naikkan jeroannya. Malam Jumat. Bari. Bukan budak ketahu ya tuh. Oh, coba balik di coba. Bang tadi ya. Kemana di? Jadi jurang orang mah. Jero. Nah, seserian wae. Satu salam. Jadi, semua tuh beda insya Allah ini. Serian wae bangun ada iya kita tetap beres ngaji Ngapong. Naon itu teh. Gue anjing we pas ada asup ka imah. Budak leutik dah. Ayo udah ayo. gawean si Pari kali koin di gawean lah yang aing wae di gawean teh makanya aing atuh bodo amat tadi koin di gawean satu salam serangan nih gua ya kena aing kesorangan sih wanina terus siun atuh udah ketolol kamarana di baru sarareu di serangan oge belum budak teh tamah gede kok udah ketik ge si awenya ah iseng karena eueung teh lu kumaha nu buru-buru deh we Mampong nyumput udah letik sih mah
Dewek siun sih mah. Babet boy. Mana kurang nyemput jadinya sih. Sama dewek siun sih mah udah ketik bieu. Jieun ku budak. Mana Budak ya sama. Oh kan badak kita budak ketik oge. Eta badak sarua-nya. Oh, mana make are ini tuh. Sasa di Oh, dia buru-buru maneh naon teu milu. Bala mah putiluan mah. Urang ge ditu neangan ya. Lopatannya Budak eueuh cawe eueuh kan niku Kudu ditipu urang nya. ketik dia aya mana pun tadi ka ditukeun budakna bari pablet teh gede Sudah gimana? Kemana ini tadi budakna? balik Balik mereka itu mau balik. balik Balik tukang kita. Udah gue. aku balik tuh ngepan mun ka ditu mau balik meureun Mau hadi di moal. sidak dia lagi namun milu jeung urang nya Ya tuh orang balik ah. balik mana mah aing Balik lah tuh beunang budak mau ge. Sama mun kapanggi bejalan ya Baiklah. Siap. bisa mah wani mah gebugan sorangan kotok si awe mah kalau nyumput Digosor ka dia. naik ke dieu sih tong Balik aing tadi teh payah ka mana baliknya. Nyapa nyumput tihana. Yang budak leutik dieunya. mana naringakeun kuda Minta sanipu tadi ini. udah kemarin sekali emang Keur emangnya. si Agus balik dia deh mau balik deui juga nama ngerti esensial musik Boy. Ini kemana? balik gawe aing Heeh. saya ke mana sih ya Ngadu aja. saya di tuh wah bener dulu tuh aing Oke, baiklah. mana itu Cat. pegat meureun Sawe. pegat pong Oh, kenal ganteng pegat jalan budak leutik teh ya pegat urang mah duaan ya we wani yang duaan mah dek pan we modern sih mau sieun jeung dek mah ulah ya kasih hidup jangan mau hidup kalau takut mati nah mereka dia make balik dia teh dia balik teh urang mah deui suarana hungkul sarwana mah nih oge nya sieun urang rek asup ada suarana di tempat teh kurang eueuh budak teh namun kapangi parah-parah mah insyaallah urang ge kabur Assalamualaikum naon ngariweuh ki aing. Waalaikumsalam. Bukan we sia. Mana teh? Gimana? Itu balik gawe yeuh Boy. boy. Palangi aing di jalan tadi cenah ka dieu loba jelema aing nuturkeun. Saya udah leutik. Kemaranan lain. Balik cenah. Dia aing papangih jeung si Agus minta ditu balik naon budak teh. Anak mami anu masih eta teh. Mun teh budak-budak leutik eta teh. Leutik mana itu? Leutik eta tengil dah aya. Mau yang kresek, eta dia papangih di handap urang ya. Pantinya urang mah. Teu nanya cenah artinya. Aing tiluan ya aing nyawe si Miskar. Kieuan tah budak teh tah. Tadi we si awe di Baledog. Pantinya. Itu mana nih eta? Baik gawe aing tadi. Aing langsung ka dieu papangih dulu aing gawe. Urang japena urang. Biasa. Baik kuat aya we nya. Kalau aya japen orang preman. Japrem. Oh, japrem. Tiraha di dinya jadi preman gini. Fani orang. Ayo no, masih awe malakan wae batur. Ngeri, gampang lah masalah eta mah. Bukan ayeuna japen Baik lembur man. Iya aing mah. Pur Yang naon coba yang naon heula yang naon asal pakin ucreug aing mah teu ucreug. Iya lah. Yang babaturan mah dek mah ikhlas lah. Oh tuh. Itu kan. Orang gua hutang ka urang 15 we. Dia mah nya untuk aing pajarkeun lagi mah teh. Apa bagi tilu tuh Hiji goblok.
kok gitu. Dulu tuh yang Oh, ada. Mana mentong ah. awan Buka hutang ke orang saya 15.000 setor. Mau duit euy. Tah. Mana mun hayang nol na unggul we. Ini tempat ribut bagi tilu adil sih ieu. Bere deui si boy mah. Ganteng nih bagi tilu bagi tilu. aing baliwul we Ini cuek we. Eta bere nol hiji. orang bagian barawe lumayan mana Oke, kemarin diberi. itu Ari duit 50.000 jeung duit 5.000 gedean mana? 5.000. Nah, bisa gedean 50.000 nya. beda orang tuh diberetin nuhun-nuhun Ini nuhun nya. Korek sih mah. Oh, Kan si baheula Encan, aya kita teh encan. ya kene Maaf, Boy, maaf, maaf. Ngaran boy aing mah. Nya. Ngaran boy pantes jeung kalakuan Maaf, maaf. Boy office nya. orang mah gila Boy. Sekolah mana sekolahnya? Sama budak sekolah teh mah eno gaul udah sekolah ge ngojek ge. Sekolahnya. Oh coba ge. Nih, aing di dieu lah biasa balik sekolah langsung ngojek eta mah jeung si Pani udah datang ke duaan. Burang ngojek nanti kita balik sekolah. Amin mana gawe di situ beneran. alhamdulillah sih bikin Yang tahu berpaling kan gue CS baheula nama euy. Mau balik ke itu naik pesawat mana? Butuh nama Dewe kan. Orang macam pernah gue naik pesawat kemana sana teh? disewakeun. ulah Sewakan setoran Udah utang pabung ajaran naik pesawat. mun dinya ini si lembut kan ngajagaan pan berarti aing cuekeun. Nah, jaga gerenyang pong. Sombong we lah. Gerenyang berarti keur ngobrol meureun. Awas lah membut urang motor urang. Teuing, gerenyang mah. Cuma mah motor urang dinyom sawe teh disewakeun samingguan 10.000. ih sia kelakuan tiba heula ya Kayak udud sih ge. tong kitu aing ngabejaan geus ya nepi rahasia kitu Ieu mending kuat yang udud. Gawe nya mah urang biar ngojek. Urang ge mah boga sampedah nu adi mane mah pake ngojek, boga payung mah di payung. zaman mungkin malah pangapoe Malah gawe pegawai teh sih Bang. Nanti liur ming bukan enak teh. kecilnya gitu deui malah Wah, aing mau balik lah aing. Aduh, sate. Goblok pisan kena tarang pisan ya. siapa Nah, teh ada tanah semua. itu tinggal duaan Adengnya tuh biasanya kalau saya nyebut out. Nah, Saya kata nyepak aing nyepak aku apa dah. Takna ci aing tong sutujang sajong barangan enak naon teh. Nah, gitu ya. Ieu aing balik pan tungtung nama. borangan tuh ngarakeun. Ah, pada mana borang budak leutik saya nyumput tuh di sana budak leutik. Tikno, semua gede tuh. Lah, gua budak leutik gede sih mah. Budak leutik kan budak gede. Budak leutik nama aduh. Aing mah teuing sariat ngobrolan aing mah teu ngarti asli. Ngerti mana emang. Padahal manehna tukang malakan budak leutik. Wangi naik kapal teh. Geus we lah maneh mah kitu wae mah we jeung urang we lah, geus lah. Nah, teh gua mah emang kerenyang wae nih. Ah, teuing lah maneh lah aing balik aing mah. Supan semuanya aing kedenah pajarkeun gara-gara aing teh budak ini. Teuing liur ini ayo. Hei, saya nu nimpuk ieu karang ya. Sopan pisannya. Olot ke leumpang mentumpak tim. Lain orang mah Aneh ngapain? meureun aya geus ari. Lain. Berdua-duaan unggul, mana nyala kesan akan geuring. Tanggal awi urang eta di dinya. Teuing urang teh. Tah, kumaha rasakeun ditimpuk kitu. Kalau Aing geus nyala kesan. lain urang atuh da. Urang terleumpang mentumpak timpuk. Nyalakeun geuring. Moal maneh unggul berduaan. Eta saha? Buaturan urang mah. Wah, sama udah euy. Bang.
Oh, anak Mang Alman. Mohon lang. Oh, lain dia datang itu. Oh, tadi berang Oh, lain muslim. Gawe di mana teh nanti? Palembang. Palembang. Oh, balik naik. Mungkin pada tuh. Pesawatnya. Pesawatnya nih. Oh, gagah. Nyiru tadi teh mah. Nah, di situ lah ilu lah. Mana waktu menempuh sirah orang kumaha gimana tuh? Urang. Naon mana eta tadi nempuh? Lain urang mah si Apong Apong sapong eueuh si Apong lagi. Ngalapkeun ka urang. Naon mana muka kitu kajangan? Lain mang Hah? lain lain urang lain urang teu masa hukum kajak ketumpul harudang Tuh, kan naik aja ribut ka kolot wawanianan. Ih. Udah man ayeuna kawas kitu. Tah, itu eta ning di dieu mah. Barudak kita kolot teh aduh. Urang keur lembang teh bahaya heuh timpung. Lila terbalik ke lemur ternyata kayak bedanya loba nu berubah lemur itu. Nyata bosan aya nih juga teh. Ada mana ka mana wae tuh. Aslep terbalik-balik Sama usaha di Palembang teh ngagawean naon teh. biasa kuli mah. Kuli tempat dah jadi apa kali ini. Lain kira tuh. Baru geus boga pagawean teh kares ya. Nyata nih mang zaman aya nama hese na Sugan bisi arek meupas Apong. Apong kemarin semeuna. udah mana mah Saan deh. Kan mana kana rong ya kan gitu ukurana. Awe ge biasa. Itu teh keur mujuna mun kumincir teh nih keur mae masih. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Kang. sehat. Alhamdulillah. Amin, ya mulang Ming. taberan tadi Oh kan tadi, alhamdulillah. Asa panglingnya. Pangling, amin. Pas kemarin mepanggih teh buukna pendek, karena terus panjang katanya, Ming. Jauh aya nama gawe. naik pesawat emang Hebat, teh. Alhamdulillah, Ming. Alus nasib sakit, Ming lah nya. ya alhamdulillah gini Geus ngajara naik pesawat. Urang mencari. Kumaha teh rasana Ming naik pesawat? hese nih mang jelaskeun mendingan langsung nyobaan Mending teh. langsungnya nyobaan. Ajakan atau kemah kali-kali urangnya kayak itunya. Ayo lah jalan mun Urang ulin lah sekali. Kamu di mana kamu teh? Palembang Oh di Palembang. Alhamdulillah lo empeng benernya atau bisa ke nyieun di dia. bisa ya teman lah Lembangkeun di dia lah. Pempek Palembang. Lain eta dia di jalan papanggih jeung si awe teh. Tidak usah sahab itu lempang sorangan di itu teh. Makanya lu lompatan teh. Ayo awe kemana? Lain dia teh urang teh keur lempang jadi nyata. Nyonya aya nu nimpung. Kucangkang minuman teh nih. Benar nya. Keuna kana sirah antara. Oh, tuh beda deui jadi kena sirah. Tangkeun ka dieu. Da kurduaan dia teh nya si Apong teh si awe teh nya jeung ka ieu si jeung Apong. Ami. Heeh. Oh. Duh, balik we ka ditu ngaleos. Perbet ya beneran ini teh. Awe mah teh mata hampura nih. Henteu. Borora ya. Ya satu awe mah. Heuh nya teh bordak aya mah ka ditu ka. Ya padahal mah hampura-hampuranya. geus memangnya bade Ka mana? cara apa geuning balik Oh, gawe bener. Besok lah istirahatkeun lah. Siap lah. Isukannya makan makanan benerannya. Ya, ah, kada hati. Siap lah. Mau diantarkan ya? Tunggu lah. Lain sepinya. Iya, banyak di situ biasa sok rame di dia teh. Makan hadiah. Ustad, biasa sok biasa nih balik pengajian nih. Lewat mah teh Ustad. Moal juga namanya best penting kieu mah. Ngajeroan malam Ya, Jumat. bener kemarin malam Jumat deh. Biasanya sok aya Ustad teh mun Lain sakit menikah keluar pengetos ngolor. Dia Gas pepene budak ya kayak ayang ngilu we keluar teh. nepende budak, nepende indungna eta teh. Pepene budak kita budak teh lamun bapana keluar dulu keluar tuh Gini. jangan diobrolkeun teh. Teh budak Sama siapa kayak di kene. sini? Budak kene. Sama siapa? Bukannya Bobo ini mah. Nah, ya turang pulang yuk, ayo. Sok pepende deui teh namanya. Pulang atunya turangnya. Siap. Sorangan deui. Tadi teh poho kemana orang teh nya? Da moal ka dieu urang teh tadi teh. Dengan anu nimpuk barudak. Gara-gara eta teh nimpuk mah. Boga dosa saha? Aku nyakeun jurig mah urang teh.
Jurig, mana eno nih fungsi orang? Ah, nama lah jurignya Aduh. Mah ya, sorangan wae. Kan suna Terus dicai beda tuh. dicai. Nah, wan blok balik kuat cai. Biasa nyari betul. Atau selatin kan kesalatin kan nih. Nggak tadi. Dia tapak rumah dia. Itu. Korea memang gimana kemarin guys. Oke guys, nah keur eta datang saya mah Mau capek. aduh lain baru teh kemarin Tadi juga rame di dia. oh nyata tadi teh urang teh pas Ada yang beledog gitu. aya duaan teh ka warung tadi teh nya keur leumpang aya nu nimpung kucangkang minuman nih Si awe lah ya. kuku di teh si awe jeung si aming anak lamang almaning Oh, para balik balik. ya gitu ditanyakan ke orang kasih awe tuh Ngaku. tuh ngaku kalau kayak nyalakan si apopat bahasa sahadi dah si apong kus awe hukum si amin Sabong bareng kabur bareng. hah Sabong kabur bareng. ayah kah tadi si apong di Ah, dia tadi bener lobaan gitu. oh Sobat kedai lah. oh teh entah tadi mah ada kurduaan orang nggak dia teh bahasa sah dia tak orang tanyakan teka jadi siapa lain Nah, gitu. cuma oh pasti apong ya lah. Sama ayah apong. baru dak lah ini mah orang ke warung atuh ya Yuk. orang dengan kopi-kopi atau ke warung Nggak rokok. Ini pasti rame ya di sawung ini malam Jumat mah biasa nama. Kamar anak ini itu garang pinggir di sawungnya. Mantap rame malam Jumat teh. Capong cawe kamarana di sini. Dapat soranganan di dia nih. Iya. Dah, baik ini sieun bareng. Saya budak letik ke kamari duaan bagian orang dia mau jadi masak pakaian gitu sesuai dengan orang-orang ini tentu itu ditinggalkan. minyak mah kemana semoga bicara ratangki ini kan malam Jumat nyasarangan saung juri gue bilang itu